bae dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ya zamil buyut cicing bae maraneh di imah masing-masing wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajen teuing nu kitu mah kitu bae cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha engke ge aing nyieun engke bakalna kesatria cak Gusti Allah saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa engke ge moal paharti ku otak-otak manusia saat eta bakal mimpin bangsa mimpin umat mimpin negara di luar konstatir manusia engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah manja cenah Kanjeng Nabi geus nyahoan ka Semar ya Semar mah belah dieu tamah zaman kamari tamah zaman Wali Sanga Semar mah tamah mimiti aya wayang gelar kadua wayang kulit katilu wayang bolet jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahoan ka Semar ai sia otak teh diteunden di dengkul blok Rabbi bil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an خفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين والله أعلم بمرادكم متفسir ya Muhammad wahai Muhammad li ahli Makkah takadu ahli Makkah ing lapan mayunajikum utai sapaman iku kang nyalametkeun ya maning sira kabeh min zulumatil barri wal bahri saking sakeh pepeteng daratan lan lautan awali mategese pirang-pirang pakeuhe barri wal bahr fi asfarikum ing dalam pirang-pirang lalakon sira kabeh tad'unahu waktu ngadoa sira kabeh Allah tadarruan hale DPDP alaniatan tegese ngedeng wa khufyatan lan samar siron tegese samar Guluna lengar ucap sira kabeh lapan lain anjaitana Allah alam bimordi yakti lamun lam muqassabin tawil lam ikul lam qasam anjaitana nyalametkeun Tuhan nangisun sadaya fi qiraatin ma anjana lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji mautai lapan anjana lamun nyalametkeun ya Allah nangisun sadaya Allah tegese zapallah min hadi saking ikilah iki zulumat tegese saking pepeteng wasyadaid lan pirang-pirang kasangatan lan akunana yakti maka yakti bakal ana temenan ingsun sadaya minasyakirina iku tetep saking wong kang syukuran kabeh al mukminina tegese kang imankeun kabeh Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli kaum
summa antum tusyrikun. Wallahu alam bimuradi. Kul ngucap sirah Muhammad lahum kadue kufar Mekah ing lapan Allahu yunajikum utai Gusti Allah iku kang nyalametkeun ya Allah ing sirah kabeh macana bitakhfifi kalawan dan entengkeun yunjikum wa tasdidilan dan tasdidakan yunajikum minha saking hadhihi wa min kulli karbin lan saking saban-saban kasusah gom min tegese kasusah siwa kang tetep salian hadhihi sumantum tusyrikuna kali-kali utai sira kabeh iku kang nyekutuaken kabeh bihi kalawan Allah. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Allahu alam bimuradihi. Kul ngucap sirah Muhammad wa utai Allah al-qadir iku kang maha kawasa ing atas entah utus ya Allah ing atas sirah kabeh azaban ing siksa kang tetep saking sadukuring sirah kabeh minas samai saking langit kal hijarati wa sayhati kaya batu lan petak Ngau minta tiar julikun utawa saking asora sering pirang-pirang sikir sira kabeh kal khasapi kaya den amblesakeun nawayal bisa kumatau yanta nyampurakeun ya Allah kum ing sira kabeh ukhlitatukum dosa nyampurakeun ya Allah ing sira kabeh syian ing pirang-pirang golongan firaqon tegese pirang-pirang golongan mukhtalifatan kang narima beda-beda mukhtalifatan ahwa'i kang narima beda-beda pirang-pirang kahayange wa yuzikul lan yantanya cipakeun ya Allah ba'dakum ing setengah sira kabeh ba'sa ba'di siksaan setengah bil kita dikalawan perang. Kala ngucap ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laman nuzilat samang seden turunkeun ieu ayat hadza ing lapad hadza ahwan utawi ikilah iki qauluhu wa yuziqu ba'dhum ba'sa ba'd ahwan wa yasaru iku kang leuwih ngagampangkeun wa yasaru tegese lan leuwih ngagampangkeun walaman nuzila maqabla ulan samang seden turunkeun apa barang kang tetep ing dalem sadurunge za a'udzu maka ngucap Kangjeng Nabi lapad a'udzu biwajhika ngalindung isun kalawan zatuan rahul Bukhari us ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Bukhari warwa Muslimun lan us ngariwayatkeun sapa Imam Muslim hadis sa'altu rabbi ing hadis sa'altu rabbi anjaluk ingsun ing pangeran ingsun alai ajala ba'sa ummati bainahum ing ta ora ndadekakeun ya rabbi ing siksaan umat ingsun dalam antarane ummati famana'ana maka nyegah ya rabbi ha ing masalah tapi hadisin lan ikut tetep ing dalam hadis utawi laman nuzilat samang seden turunkeun ya ayat kala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ama elingin haka inatun satuhune ya umurul arba'ah iku kang tinemu walam yati tawiluha badulan wara teka opo takwilanane umuril arba'ah ing dalem sahusane kawal qauli ta'ala unzur ningali sira kaifan nusarifu haleboh kaya pamalah kan izun agung nubayin lahum tegese martalakeun izun agung lahum kadue kufar kabeh atawa nas kabeh
Alayati adrilalati sakehayat adilalati tegasih sakeh dalil ala kudrati laing atas kawasai sunagung la'allahum manawa iyan nas kabeh atau kufar kabeh kohuna iku paham iku ngerti ya kufar kabeh ya'lamuna tegasih walu ya kufar kabeh anak mahum alaihi batilun ing atas ing satuhuna barang kang utawi ya kufar ing atas ma iku kang bakti. Ayat ieu Gusti Allah rek nyaritakeun tambahan tina ayat nu tadi mengenai tentang dalil kamaha kawasaan Gusti Allah subhanahu. Tadi geus dijelaskeun kurang kumaha deui bahwa Gusti Allah teh wa huwal qahiru fawqa ibadi. Gusti Allah teh nu maha gagah, maha kawasa, maha ngalindih ngelehkeun ka seluruh hambana pasti. Kumaha ge kumaha Gusti Allah. Tambahan deui ku Gusti Allah. Dakwahna Kangjeng Nabi ka para musyrikin Mekah khususna umumna jang barometer di zaman urang kiwari jeung selanjutnya bagi jelema-jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi buang kawara inkar terhadap ajakan Kangjeng Nabi bakal dibere siksa ku Gusti Allah khusus di zaman Kangjeng di awal turunna ayat umumna jang kaum setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus di masa sahabat masa tabi'in masa atsba tabi'in masa kuari atba tabi'in coba anu nurut karena ajakan Kangjeng Nabi jeung teu nurut bakal dikubahakeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Ulah main-main jak Gusti Allah aing teh pangeran ngan aing mah maha hampura maha rahman maha rahim aing deudeuh jeung nyaah ka sia ditungguan ku aing sia supaya iman ka aing jeung tobat ka aing tapi ketika angger bae aing pangeran hak aing negor ka sia ku cara aing negor masyaallah kul bejakeun ku anjeun Muhammad li ahli Makkah ka para ahli Makkah ketika aya kesulitan-kesulitan anu terjadi di masyarakat baik kesulitan-kesulitan alam kadeleuna kumaranehanana aya angin aya batu aya hujan teu eureun-eureun aya badai aya gempa minimal ini erosi kemudian aya tsunami atawa sandang pangan mahal atawa paila atawa keributan nah penyakit coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun bejakeun Muhammad ke ahli Mekah bejakeun coba Muhammad Kangjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayunajikum min zulumatil barri wal bahr saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr artina zulumatil barri teh popoek berang popoek daratan atau popoek lautan merupakan suatu kedahsyatan siksa sok geura andai kata tengah peuting anu poek
kemudian aya mega ditambah di poe kanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu terus teureun-eureun macam kituna sebagai siksa saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeun keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut nya peuting nya aya mega bayangkan ku urang ditambah di ombak anu luar biasa naik ke darat atau di laut anu keur naik parahu naik sampah naik kapal atau anu keur ngojay nah ieu saha nu bakal nyalametkeun saat seperti itu bejakeun ka ahli Mekah coba bejakeun ka ahli Mekah saha anu bisa nyalametkeun eta keur carita hakikat keayaan alam seperti kos gitu urang mah nyarita teh kejadian alam yang adanya si bule henteu bae urang menyokot aslina maka teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa taala teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun henteu disababan ku urang sebagai penghuni bumi cok gerage bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun moal aya nu bisa atuh kabeh ge ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita kabeh Allah di tengah lautan deuk minta tulung ka jelema kumaha lantaran di tengah lautan kapal oleng oyag-oyagan nya peuting deui nya mega luar biasa sinar setik-etik acan parahu atau kapal parem sedangkan diberitakan ku nahodana kapal kita ini akan tenggelam kamana coba mun tayang jaringan-jaringanana teu bisa lantaran error telepon ke mana teu bisa tinggal ngan ka Allah doang nu Katolik jeung nu Kristen geus saat eta mah pasti Allah sobat komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok nyana tukang zina nyana tukang korupsi ketika kapal oleh Allah-Allahan kajen guku mahage tah saat-saat kos kitu tah saha tah nu bisa nyalametkeun atau naik kapal udara biasana lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot para penumpang yang baik kapal kita menemui masalah sebab cuaca buruk di keatasin ini gelap di kebawahin angin besar ditabrakin ke sono kita masing-masing berdoa saja rasanya cak pilot rasanya waduh baik geus dek pilihan deui kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi wah mending kayak eta bae sana gunung bae itu waduh kita buang ke kiri laut wah sarua bae cilaka ieu mah udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita waduh ageng geus poho ka anak poho ka pamajikan cangkilang geulis jasa ge pamajikan tetapi Allah asa di hareupeun Allah eta keur carita kejadian di udara kejadian di laut kuari kejadian gering urang sadar Mercy ambalayah di imah Cadillac ambalayah di imah mobil Hammer kan ambalayah di imah urang boga perusahaan sawah urang tanah urang satungtung deuleu pamajikan urang nu di imah nu di pila nu di hotel ambalayah lobana luar biasa urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis pupurian ya Pak. Aduh lantaran manis dibere obat teh ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi
diberi obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ya kos kitu teh? Diimpus urang di dia. Ke di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayan. Geus di ICU bageus ge. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota. Pamajikan urang sakitu garelisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu geus puguh pake mah kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah luar biasa, imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah ku ari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun, coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun, jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun, sok bawa ka dinya imahna. Mobil Cadillac-na tu termahal di dunia nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang urang Surbang anu ngegel muter teh bawa ka dinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya. Moal geus kieu bae ngagoleng napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat ini temen bapak, temen usaha bapak, dina hatena kabur sia. Teh aya aing mah didatangan ku sia. Oh, babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini temen bapak Pak, temen apa? Ini temen usaha bapak. Oh, jangan. Dina hate mah teu bisa ngomong lah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang mah ini santri mana ya? Santri nu tetangga bapak teh nu teluk ditanya nyana deuk macakeun Yasin. Diuk di dinya tadi. Hayangeun saat eta mah tadi didatangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Kumaha mah nyana teh amanah. Coba si santri teh kiai tita ka dieu kitu bang macakeun tang cai. Ji atuh keimanan mah janten Allah. Nyana geus ge Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan teh Allah. Bejakeun Muhammad. Saha anu bisa nyalametkeun saat-saat kritis modal kos kitu? Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya nalage tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sumut bage Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan. Moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufyah hiji Allah. Bejakeun Muhammad saha anu bisa moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat urang keur kena musibah di kapal, saat urang kena musibah di udara, saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung moal inget kana naon? Urang naik gunung, mendaki gunung ke tebing tek di luhur, kemudian ragag ka handap moal inget kana naon? Allah modal sia. Saha bisa nyalametkeun saat eta? Dadung tinggal dadung, jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyalametkeun. Tah. Urang teh dititah teh saat-saat keur teu kakenaan musibah. Saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid, gering misalnya kudu nol seperti eta. Nu mantak waliullah teh bisa nganolkeun. Seperti jelema-jelema nu kakenaan ku dahsyatna panyakit, nol nyana pikiranna. Tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia
sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat tapi hate urang nol tah cara eta lah ahli toriko mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta supaya di jero hate teh ulah aya makhluk supaya di jero hate ulah aya nafsu dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting kemudian zikir ka Gusti Allah sepoe sepeting dua peting sebulan setahun mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid mulai cuek lalaunan ka makhluk mulai ka dunia terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun padahal awakna sehat padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah nah etalah waliullah teh kos kitu padahal sehat awakna hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti hungkul abdi ibadah jeung ka Gusti hungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig neo-neo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyanyi mahal bak hiji be Allah tadarru awaku ya tah kos kitu tawali perbandingkeun gue bisakeun urang mah aya bisa geus ngagoleh arawas urang kata aing keur ka Allah recok kakena teh tipi pareuman teh ngagoleh bari nungguan bae isuk bae sore tipi ya we pindahkeun mudah-mudahan abah zikir we ka Gusti Allah puyeng ngomong we asa-asana deuk ka Allah padahal mah TV loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikanna ge datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga rasa tuh kos kitu mah tuh diusapan tinggal diusapan geuna sote keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadeuleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadeuleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering teh padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah ku tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipake Allah napas kalur Allah geus teu sebab kanyeri geus luar biasa geus lain hayang sosonoan jeung awewe geus lain hayang leurempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis kapanggih jeung Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aing badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae je emang parang sana kumaha meureun cekna mah masih kena SMS-an kana tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeut saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cageng ada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya cek remote mana sial teh urang cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deuk TV kesel abah TV kadegeun nu gede TV na setel seserian tolong menikmati kamar kakara kamari saminggu ka tukang awaskeun TV garieun jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana
pun aing jadi incuna di talian gua itu jelema teh kos itu percis eta teh lain batur sia ya Karim ya urang kasinggung ukurannya Masya Allah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka urang percis ya Allah ya Rabbi bejakeun Muhammad saat di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalamatkeun di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalamatkeun di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang asa bejakeun coba di saat recokna kekayaan budaya politik ekonomi riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tadi manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana penyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami bakal syukuran ka Gusti Allah bakal iman ka Gusti Allah pas itu kabehan ge orang-orang musyrik di mana kakenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate nyana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah lain anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui blon aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa dihimpus terus dibawa ka ICU kabladieuna rada deres diurut nu pararotongna terus kieu bade mana ngomong ka babaturanna geus aing mah neuk tobat moal mabok deui moal judi deui lah maka rasa jasa iki nyaho cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mah neuk ka masjid bae neuk ibadah bae geus hayang mah kos kitu sieun bae saknyana ge aju rada deres bisa make tungket saeutik Jumaana ge jam 10 batur can ka masjid jangan geus ka masjid urang lembur ge nyarahun biasa kadeuleu ku kabehan ku jadi getol eta jelema budak ngora-ngora keneh terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11 terus ku ari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10 ku ari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa aya nu kos kitu percis aslina mah urang Cilongok sih Cilongok Bandung eta kos kari itu nya ge ngomong di jero hati aing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu teh percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tah mah
nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan-kasusahan nu terjadi ka dirina moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang muntayang ka makhluk ka babaturan iwalti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh muntayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum iyalah kabehan gitu sekarang itu tah eta keur carita anu musik nu iman gitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae koyang-koyangan kapal teh geus luar biasa geus dipake kaingat hiji bae Allah napas ka luhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui edahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui pacis kos sekarang itu Masya Allah karim ieu kadeuleu ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka tetangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teu kadirian ku batu mobil saling ganti pakaian bulang berereng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah gere gering jual tanah nu itu gere gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak raga bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah menang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual ku ari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sembodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti bla bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluarga abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah niku sade geus cager malah kan abah mah ayeuna mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara baheula heuh bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus ku ari geus rada sehat-sehat mulai engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager
hitung Gusti zakatna sabaraha can loba ieu pantomah hitung zakatna sok tetangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ancruk deui tak eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka ilanakunana minasyakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya lah mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khususna ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara ya kan kahiji azaban min fawqikum siksa ketimbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banyak buah siksa poe atawa hujan batu cara ashabul fil wah di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah karusak atau poe tereureun kilat si jeleger ditambah deui ku geladeg si jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min fawqikum aw min arjulikum atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geura hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag tah saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertep bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang kita jeung kumaha ge ai arang cak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun tapi ceuk ulama lamun Omah Irama jadi presiden bakal pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi ke ka jero Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat teu bareres brak ya Allah seuris ya langsung ngerti aduh
ya Allah ya Rabbi. Iya ya siksa tadi tiluhur geus bejakeun Muhammad. Nomor kedua lamun teu percaya bae iman ka ijana mimiti lini. Kedua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa wae rusak para rotong para risak jalobana siksa ti aing. Mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah. Kadeuleu nama gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing. Atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah sih orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah kemana sia can inget kene bae sia ka aing can iman kene bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu dibantem sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ka Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teu tiluhur ti handap mun masih keneh bae teguran tiluhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh moal rasyat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah tiluhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha bisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ye lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih gles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang keneh nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya. Zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentah asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derek ilah syiah so eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam jamaah
diorganisasikan deui aya Islam LDI, diorganisasikan aya NI, diorganisasikan deui aya HTI, diorganisasikan deui aya Islam Jaulah, diorganisasikan deui aya Islam aliran kepercayaan, diorganisasikan deui aya Islam Thariqah, diorganisasikan berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara. Aya di Quran kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae. Teh aneh jak Gusti Allah geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh. Di balik yeun organisasi aya udang. Iya aya udang di balik batu. Tah eta mah kos kitu. Nah, nu mentek nyen organisasi sok diradesek. Komo dek aya kepentingan negara. Oh, bisaan Jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila, buat KNPI, buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu. Anu henteu milu ka dinya sok deula tumpas. Kot kitulah keayaan. Oh, kiai bisa antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI. Kuari teh dimodernkeun. Kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa. Kiai salap jeung kiai salap ribut. Tuh ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah ausian au yalbisakum syi'a teu karasa kurang. Toel kurang kiai eta, heuh. Tuh aing sarua ka Allah jeung ngaji. Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu sok sangeunahna bae. Loba omong. Ayo bae urang berjuang sia dirinya aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu. Ya karim masyaallah. Lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gelek. Silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru-hara besar KPK, polisi, hiji deui naon? Ayo coba sia. Kuari geus jadi 3 ngakar tek. Geus, masyaallah. Geus teu bisa. Naon kitu ngaranna harmonis kuari teh. Geus dihandapna geus siap dek perang kuari. Abri geus kabagi 3. Pihak ieu, pihak itu, pihak ieu. Tah, geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang, pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh ku ari teh kos karan itu? Polisi geus teu percaya ka KPK, KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif. Main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat, eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang, ieu negara urang deuk kumaha coba? Pikir cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun, nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nongton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang. Lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengkeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Nah saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah deleukeun. Je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah kena nyaho. Ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi. Polisi KPK ge sarua bae geus kos karari itu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas.
nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat endeu ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah geus mulai tah di koran mah hese mendingan ngadengekeun aing bae sia aing mah bener dek henteu kos kitu we pokona mah tah je emang kumaha gitu masyaallah timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional secara internasional campur tangan bule di urang emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi teu boga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya cau di Amerika mah hui di Amerika mah sueg mah komo biasa di Amerika mah mun urang ke Amerika coba urang ka ditu teh hayang sueg moal aya di urang teh hayang sueg jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantap kula teu betah ge iwung nelenya na ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa didele kunyana hasil bumi na minyak aya logam aya dan lain sebagainya cekel huluna lo ngomong sia guys wae ye iman negara ulah lo ngomong yang sabaraha sia geus teu bisa padi mah rakyat mah lo ngomong gitu bisa ya tembak siapa ya wah saya sebar persen sih jipan lain gula dok merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres cicingnya nanti di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung di berarti ku urang nah mulai dibuatlah kepercayaan bule di orang ngadu di antara politisi di luhur ya kepercayaan bule ya kepercayaan rakyat ngadu timbul huru-hara internasional bakal naik kayak di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak emang kumaha gitu rakyat tegas sudi jasa di bawah kikiran tetapi pemerintahnya tidak mentolerir ke rakyat tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika ada kumaha gitu geus tinggalin tambah kali mah 135 juta lain 39 juta ku ari mah bung jenggot nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu nah bendera salib perang salib kuari ditaekeun perang lah dahsyat ti ditu modar ti dieu bae kabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan wa yudhiqu ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku
selesai eta berangkat dari Libya, selesai Libya Syria, suara nu datang ke urang geus macam-macam. Urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu, tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli, nu bogana adalah Amerika. Urang tidak aya teu upaya soal berita, aya ge selundupan berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah. Satu sisi Bashar Assad ia adalah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ia adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keasianana kumaha? Tah kos kitulah yuwayal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Perang dia kulantaran disuplai ku Iran, Amerika neuleuh heula bahaya. Sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira, ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika, rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika, rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayang cak Amerika keketaan heula, jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina, menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya. Kita cari dulu. Lain eureun neangan kelemahan. Kos kitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku diluhurkeun geus. Dihandap gengges melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah, tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa, ribut peperangan modar kaharti apa puyeng nyenet internasional dibawa kurang caner geus berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya, ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional, jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel. Orang Indonesia bagi aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun itu direkomendasi ku RI da moal bisa. Sementara kapan orang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika, tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu, perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu. Ieu orang Indonesia mah asana mah nya nama ongkos bunglon nya nama bisa kadang-kadang itu batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika. Teka caritakeun orang Palestina, di Palestina aya orang Malaysia, teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand, teka caritakeun di Palestina aya orang Korea, tapi orang Indonesia mah aya di ditu. Malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak begitu dibuka ieu penyet irung. Wah, cek orang Amerika ieu mah lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba status seorang mana? Begitu di dalam ya karib kurang puta anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan. Masya Allah
tak poso ribut poso nasional tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap mau dibejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah niku mah Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril. Oh steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di itu Masya Allah mantap kek mun perang deui kurang diajakkan itu naik naon cenah kiai ngojai paeh di laut asana ieu mah meme perang geus malodar Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu dak diperhitungkeun ku Amerika sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek kana tetap di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Mamun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ngayakeun ieu teu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi-organisasi hayang gede deui melalui parpol cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun urangnya ho ketika PKB naik beuh sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna lantaran armada Prabowo anu luar biasa armada jenggot anu luar biasa armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nah ieu sing ada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman ka aing mun sia teu taat ka aing teu takwa ka aing bere siksa opat hiji ti luhur min fauqikum dua ti handap min arjulikum mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aw yel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'saban ribut perang. Jadi berarti ke saya tilitu nanu mantap cekang jeung Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqatan sayana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma an-najiyatu firqatun salamat ma bakal sapirqah jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam baheula P3 make atas nama Islam kemudian PKB make atas nama Islam PNU make atas nama Islam padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyeun partai Islam lantaran kabeh ge huluna adalah demokrasi teu meunang berbau sara tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan make lebo Islam ujung-ujung nama atuh teh lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PD ribut nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh pilpres kamari sabaraha anu paeh tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa urang mengadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi kukumahakeun ke negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya
ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae wae milih bae ngan ulah datang ka kagusur-gusur eukeuy-eukeuyan teu nyaho maksud sing hade lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah ku luhur geus ku handap geus dibuatlah hasil urang keneh iyalah yal bisa kumsyi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi numantak Kanjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah langsung nangtung Kanjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddu'a langsung ala wudu beres ngala wudu fasa'ala rabbah ngadoa ka Gusti Allah ngadoana ya Allah la yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kanjeng Nabi seperti eta tah Gusti ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ku ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi umat abdi jeung umat abdi Gusti nyuhunkeun ka Gusti ngadoa Kanjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung desa jeung desa kabupaten jeung kabupaten provinsi jeung provinsi berbagai manusia huluna kiai jeung kiai politikus jeung politikus teh ahli ekonomi jeung ahli ekonomi antara provinsi jeung provinsi antara negara jeung negara walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencana anu luar biasa sehingga bergelimpangan namai ti berbagai negara-negara Kanjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti kumaha tah waktu eta fahabata ilaihi Jibril alaihi salam Allah ngutus malaikat Jibril turun tak dijakeun Jibril ke Muhammad ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina opat rupa tadi siksa ti luhur siksa ti handap siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa nah fa'ataka isdatain wa mana'aka isdatain nu dua ku Gusti Allah diijabah nu dua mah henteu bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti nu dua henteu naon nu dua cek Kanjeng Nabi ya Jibril layatiyahum adzabun min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat siksa ti luhur paling aba-aba doang siksa ti handap paling aba-aba doang sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril disunamikeun hanya sebagian kecil moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah nah cek Kanjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahum adzaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran geus urusanana di pangeran teh lantaran nya teh iman bae atawa maksiat bae teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim Allah dibereng ke tiluhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh moal dahasap biasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah nomor kedua bakal ribut antara umat antara agama antara bangsa eta mah moal diijabah teu diijabah tetep kama bakal terus bae eta mah bahkan wa yuhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika teh aneh ketika perang Libya teh aneh
perang deui Palestina tane lantaran geus aya dina Al-Qur'an ayal bisakum syi'an wa yuhiqu ba'dakum ba'sa. Masyaallah ya manu dua mah teh Kanjeng Nabi naros Jibril nah nu dua ieu kok teu diijabah padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan wa hazani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya lantaran nyana percaya ka kitab percaya ka nabi ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabakohkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional datang ke tingkat internasional Quran dimusabakohkeun antar negara Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab timbul juara satu dipakai itu kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kanjeng Nabi Muhammad di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman la nabi ba'dahu dari Nabi sabada Kanjeng Nabi tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun ieu lah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim urang kuari ngarasakeun percis jasa mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah guruna teu ka Allah muridna teu ka Allah ribut ka jenting kumaha antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah hanya semata-mata neangan pitayeun doang antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala henteu aya misi ikhlas kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal mual eureun-eureun siksa nu dua mah hiji yal bisakum syi'a bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yuziqu ba'dakum ba'sabad golongan nu ieu nyerang kana ieu nu ieu nyerang kana timbullah peperangan baik di kampungna sorangan di nagarana sorangan atau antara negara bakal terjadi teu bisa kamar lantaran doa Kanjeng Nabi teu dijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu timbul organisasi golongan-golongan timbul parpol-parpol timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae dari rakyat untuk rakyat boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ya zamil buyut cicing bae maraneh di imah masing-masing wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajen teuing nu kitu mah kitu bae cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha engke ge aing nyieun engke bakalna kesatria cak Gusti Allah saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa engke ge moal paharti ku otak-otak manusia saat eta bakal mimpin bangsa mimpin umat mimpin negara di luar konstatir manusia engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah bakal cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah manja cenah Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman wali sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kadua wayang kulit katilu wayang bolet jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar ai sia otak teh diteundeun di dengkul belon
wayahna coba tunaikan ke dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor keduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung di tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si Cepot. Sia seuri sok tongton meureun nya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Gitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Siapa bodoh jasa sama. Aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sepatu teangan coba anu make sempak doang mantap jasa ieu mah atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara. Mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu ku ari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh. Lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti. Kurang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja. Persis kosi Semar. Coba ge amati coba. Coba ge amati ku tukang wayang makanya nyahoan ge. Satungtung can aya ulah waka. Lantaran ieu mah raradutan kabeh ge. Geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allah. Batur kampanye urang mah salat duha be Allah duitna mah cokot teh tah sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ieu tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea. Ternyata ketika ditegor didakwahan ku Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa. Hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan, mungkin begledek, mungkin kilat, mungkin hujan batu, badai dan lain sebagainya, angin, topan, angin, beliung dan lain sebagainya, atau tiana mancar cai, gempa, erosi dan lapindo kabeh jadi embak. Nah iya ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yang bisa kumsyan. Nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieu lah keur meumeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model pas nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numantat unzur
kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kekawasaan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa, moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun. Ketika dahsyatna siksa, dahsyatna penyakit, dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol, eta teh merupakan siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung negara, padahal mah ajang beuteung na masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang, dikorbankeun rakyat hanya demi golongan. Tak eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cak Gusti Allah, aing teh keur lembongkeun ka maha kakawasaan aing. Ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nang aing, dihancurkeun ge deuk teh dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing. Ulgo ikir ku sia, pikir ku anjeun, pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati, kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil, baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia nu buang kalara. Deuleu maksudna naon? La'allahum yafqahun, supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robah na ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu berarti ulah mun tayang ka jabatan, ulah mun tayang ka tahta, ulah mun tayang ka manusia, ulah mun tayang ka harta, mun tayanglah kanu ngagular-giler ngabulak-balik ngarubah-robah ieu alam, ieu manusia, ieu negara, ieu bangsa. Saha tadi kan geus ditanya, saha anu bisa nyalametkeun? Qul Allahu yunajjikum, nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah, engke ge Allah mere sabab ka manusia ka satria, nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah, ahli Allah anu selalu ka Allah bae. Beranjeun peuting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kesatria eta. Ieulah seorang waliullah, nyana nyamaran engke aya di nagara, engke aya di pedagang, engke aya di petani, engke aya di kalangan cacah, engke aya di kalangan menak, selalu aya nyana mah hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat. Etalah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya, komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam baik, mulai di timur tengah datang ke urang ka dieu. Tinggal orang muntayang ka Gusti Allah, mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah, bangsa jeung negara orang ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyat jeung pembesar-pembesar ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga Allah mele perturungan ka urang kabehan, urang dibere buka mata hati urang, mun silak neuleuh mata hati urang, sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Babarieun Gusti Allah mah tina bangkawarah jadi bener, babarieun Gusti Allah mah tina manusia-manusia teu bener jadi bener, sehingga urang pas aya dina parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzdzaba wallahu a'lam.